Ibu-ibu mah hebat lamun ngaji paling setik 200 sampai 400 jalema mantep. Hebat ibu-ibu mah. Tapi kula mah teresepna ka ibu-ibu. Lamun ngaji eta masyaallah kula mulai ngaji ibu-ibu mulai rocot di juru. Kula mulai maca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna arkanal islami khamsatun. Begitu kula maca kitab ibu-ibu rocot di juru majlis. Ditoong kula horeng eta ibu-ibu keur metis jambu. Eta aya ibu-ibu mah lamun ngaji mawa jambu air sagala. Satu mana tukang sel efeknya jalikeun ka efek satu triple naik coba volumenya kurang gede triple naik triple terus rada digedekeun volumena ya ini buka son jadi nang nyawa sona jadi itu itu gitu suaranya lalu itu kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para alim ulama wa zu'ama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat sedesa Cadasari yang tidak saya sebut nama satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada para hadirin, bil khusus kepada Bapak Ketua MUI Cadasari, yakni Bapak Kiai Samhudi. Tak lupa kepada Bapak Haji Juanda, Ustazuna Ustadz Bugawi. Tak lupa kepada Ustazuna Ustadz Muslim. Kita doakan bersama mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan kekuatan dan kesehatan serta kesabaran. Allah tambah kemuliaannya, amin ya rabbal alamin. Jajaran Muspika Kecamatan Cadasari, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, jajaran Muspika yang tidak saya sebut nama satu persatu, mudah-mudahan Cadasari makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Yang paling saya banggakan, Ibu Kepala Desa kita yang paling cantik, Ibu Hajah Nunung Nurjannah. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dituntun oleh Allah menjadi seorang pemimpin yang adil, amin. Menjadi pemimpin yang bijaksana, amin. Yang mampu membawa Cadasari menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.
jajaran panitia pelaksana peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini berjibaku kerja keras dalam rangka di'i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dicatat oleh Allah sebagai muslim pengagung syiar Allah, amin. Yang nanti masing-masing kita di yaumil kiamah akan mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan digiring untuk duduk bersama di dalam surga Jannatun Naim. Saudara hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah menjadi afdalul mawjudat. Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah menjadi afdalul makhluqat. Kalau kita bicara Nabi Muhammad di tengah-tengah negara, Nabi Muhammad itu adalah seorang presiden terhebat. Kalau bicara Nabi Muhammad di tengah pasar, Nabi Muhammad adalah saudagar paling terjujur. Bicara Nabi Muhammad di medan perang, beliau adalah seorang panglima dan jenderal peperangan. Ketika bicara Nabi Muhammad di tengah umat, beliau adalah seorang panutan. Bicara Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga, beliau adalah seorang pemimpin keluarga paling terhebat yang mampu menciptakan rumah tangganya menjadi baiti jannati. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri seorang Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, saudara, ya tukang son kumaha masang monitor ngan sabulah ya. Jadi kula kudu kieu bae hayang ngadengikeun sawara kula ya. Bapak, punten Pak, tukang sonnya mana? Tukang son. Coba itu monitornya rada digeser. Proyek saya masih banyak ini, masya Allah. Naik rada kadir. Ngobelek begitu. Ari kiai mahal, ari son kieu. Ibu bapak hadirin, Nabi Muhammad kalau diceritakan saudara seperti apa sih wajahnya, seperti apa sih kondisi tubuhnya, mungkin kita pernah mendengar sejarah bahwa Nabi Muhammad adalah ahsana khalqan wa khuluqan, paling cakep, dadegan pangawakna bagus, rambut kanjeng Nabi ikal bergelombang, halis kanjeng Nabi hidung, irung kanjeng Nabi bangir, bibir kanjeng Nabi ibis bari berem, kulit kanjeng Nabi putih kaberem-bereman, jenggot kanjeng Nabi hidung bari lebet. Geus kumaha cek aing? Sia ka kiai bisa gituan nih neng. Kumaha kasalakina meureun. Bulu jenggot kanjeng Nabi aing bulu jenggot kanjeng Nabi lebet. Pernah dihitung ku istri tercintana kanjeng Nabi nu ngaranna Aisyah. Istri kanjeng Nabi kabehna ibu bapak ayat 13.
anu pernah dinikah ku Kanjeng Nabi 13. Kaul lain mengatakan bahwa istrinya Nabi 11. Pada saat Nabi wafat istrinya masih 9. Eta pamajikan Kanjeng Nabi anu sakitu lobana unggal poe digilir ku Kanjeng Nabi. Asal wanci asar Kanjeng Nabi geus menclok di salah sahiji istrina. Begitu setar dari istri ke-1, kedua, ketiga sampai 9, bahkan kaul lain 11 diputer unggal poe. Sahabat jeung sahabat ngobrol. Cek sahabat, Nabi urang gagah amatnya. Boga pamajikan sakitu lobana sakabeh digilir unggal putih. Kira-kira lamun siap kuat tah henteu? Cek eta sahabat nu hiji jawab, aing kuat mah kuat ngan tuur aing coplok dong. Cek nu hiji sarua, aing geus lamun boga pamajikan sakitu lobana digilir kabeh ku aing, bisa jadi meureun aing gempor. Kok Nabi bisa kuat? Kok Nabi bisa hebat? Kenapa? Ternyata saudara hadirin, ada rahasia yang Allah simpan di dalam diri seorang Nabi kita. Apa itu? Dijawab dalam kitab Sawi, tafsirnya tafsir Jalalain, ditafsiri oleh kitab Lubabun Nuqul bi Asbabin Nuzul. Ternyata Kanjeng Nabi diberi kekuatan lalaki 4.000 lalaki. Lamun bikang model kos kieu egang yakin sih. Nuk naon cengar-cengir kain sero dia. Terus kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, rumah tangga Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah harmonis. Bahkan sampai Kanjeng Nabi maka Siti Aisyah tecan pernah manggil ngaran, sebutannya ya Humairah, wahai perempuan cantik putih kemerah-merahan. Bahkan sampai saudara hadirin harmonisnya rumah tangga Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah, sampaikan Kanjeng Nabi nalika rek nginum pasti nanya ka Siti Aisyah, Humairah, cintaku, sayangku, aku mau minum. Gelas mana yang tadi kau pakai untuk minum yang belum dicuci? Aisyah pun mengambilkan gelas yang belum dicuci, kemudian ditunjukkan di bawah di hadapan Nabi. Kata Siti Aisyah, Tuhan ya Rasul, ini gelas yang bekas aku minum. Kemudian Nabi tanya, di bagian mana tadi bibirmu nempel di gelas ini? Sontak Aisyah menempelkan bibirnya di gelas, digambar oleh Nabi. Kemudian ketika Nabi mau minum, ditempelkan dengan gambar bibirnya Aisyah. Tadi minum kain tok sama hasud dia. Dijamin kuaing nu hasud mah malintuh moal. Aing nyekel nginum, nyekel gelas doang. Ya ini model kos kieu ya, tatangga meuli kulkas manehna meuli oskadon yakin. Terus masyaallah. Satu ketika saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Siti Aisyah sajojor Kanjeng Nabi papang dikieu ngedang dina papangkon Siti Aisyah. Ketika Rasul tidur di pangkuannya Aisyah, Aisyah mendadak langsung ngusap-ngusap jenggotna Kanjeng Nabi. Eta bulu jenggot Kanjeng Nabi dihitung ku Siti Aisyah.
hiji-hiji jadi dua, dua jadi tilu, tilu jadi opat, opat lima jadi genap, genap jadi 7, 8, 8, 10 di talian. Ternyata saudara hadirin, bulu jenggot Kanjeng Nabi dihitung ku Siti Aisyah jumlahna aya 124.000 lembar. Dah kitu tah sosonoan jeung salaki mah. Kali-kali ngitung bulu jenggot. Lamun Allah jenggotan bulu kelek. Masya Allah, Bu. Kenapa sih kok jumlah bulu jenggotnya Nabi ada 124.000 lembar? Ternyata jawabannya saudara, bulu jenggot Kanjeng Nabi itu menjadi sebuah dilalah bahwa ternyata jumlah Nabi yang ada di alam dunia ini seluruhnya ada 124.000 Nabi. Tuh. Terus rezek naon nelekeun kula bae. Ya pengajian teu di mana panitia eueuh nu ngarti nu dihareup nini bae enak teh nya. Perawan diharupnya. Doraka kiai ngana mahar batu. Eta mah lain dihareup eta mah digigir. Doraka gitu ngaruh mahar batu. Eueuh ngarti. Eta pan ibu-ibu meresepna lamun ngajinya. Sekali ngaji, ibu-ibu mau paling saya tiket 20, 40, kadang-kadang sampai 100. Ibu-ibu mah hebat lamun ngaji, paling bisa tik 200 sampai 400 jalema mantep. Hebat ibu-ibu mah. Tapi kula mah teresepna ka ibu-ibu. Lamun ngaji eta masyaallah kula mulai ngaji, ibu-ibu mulai rocot di juru. Kula mulai maca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna arkanal islami khamsatun. Begitu kula maca kitab, ibu-ibu rocot di juru majlis. Ditoong tu kula horeng eta ibu-ibu kermetis jambu. Eta aya ibu-ibu mah lamun ngaji mawa jambu air sagala. Atuh dipikir-pikir mah mending keneh nini mah setia lamun ngaji. Datang pang tampilan. Balik pang timerian jahe es ieu. Beres ngaji ka imah, assalamualaikum. Jeglet waalaikumsalam, aya naon nambu? Ji. Ambu mah can tenang. Kunaon? Can katalar jawaban pertanyaan mungkar nakir. Oh, atuh jipan mustarepa. Yang sekolot mah wah deui nungguan paeh lo. Ambo pertanyaan mungkar nakir mah man robuka. Oh, jawabna naon? Allahu Rabbi. Ambo ji siapa nu jadi mungkar nakir ji? Ibu-ibu cekulate ibu, pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa dijawab oleh mulut kita. Mulut kita yang pintar bicara ini kelak nanti ketika menghadapi pertanyaan kubur yang menjawab bukan mulut. Karena mulut kita nanti dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Geus ulah jawab lah. Teu ikhlas mah teu ngeunaheun. Kaciri ieu nu ikhlas jeung nu teu ikhlas mah kumaha ujungna. Lamun ujungna ngababet bari teu ikhlas. Pak, lamun pamajikan tanya nyeduh kopi ngincirikeun pagawean pamajikan ikhlas jeung teu ikhlas dideuleuh tina gelasna. Lamun dina gelas acak-acakan eta berarti pamajikan teu ikhlas nyeduhkeun kopi. Gitu. Geus ulah melotot kain sia kudu ngaku. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mulut kita yang pintar ini nanti gak bakalan bisa ngomong. Yang ngomong itu tangan, yang bakal jadi saksi itu kaki. Makanya ibu bapak hadirin, ketika orang yang meninggal dunia pulang 7 langkah yang ngubur balik, itu datang malaikat yang membangunkan kita. Kom, bangun, hodang. Lamun amalna bagus, anu ngahudakeunana, lamun lalaki kasep, bari jangkung badak tur wangi. Kumaha lamun awewe nu bagus kalakuanana, bakal dihudangkeun ku awewe gelis bari wangi. Ngahudangkeun anakeh jika ngahudangkeun panganten anyar, ngahudangkeun panganten baru. Ingat. Coba keur waktu orang jadi panganten baru dihudangkeun ku pasangan orang, kumaha ngahudangkeun anak. Geus beurang. Itu cara membangunkan pengantin baru, ya kan? Coba ingat begitu geus jadi panganten bari jadi panganten kawa, coba ngaudangkeun salaki kumaha kieu. Hayo pas kitu be kalakuan. Tambah kolot, tambah belagu. Batur geus ka mana, geus ka meuni sorangan mangajongkeng, bating. Mun sabar rumah tangga saking komanna geus teu giablak nanaon. Batur rumah tangga 8 tahun gitu imanan ngarep ka kaler geus ka kidul, kamari mah ka kaler, bari geus kaidulkeun, nu kamana kamari ngarep ka kulon, bari geus kawetankeun. Urang mah boga imah, datang ka kuari dapurna masih kali ngarep ka langit. Capek aing rumah tangga jeung sorangan capek. Rumah tangga 16 tahun mah boga anak dong 15. Ya ongkos kieu mah kalakuan baheula ge aing geus dikawin ku kasapri. Ceuk salakina heuy. Sanajan sia ngoceh modal kos kitu moal sugih moal. Geus neuk naon sia ngoceh subuh. Atuh jeung capek. Capean aing jeung sia. Capek naon atuh meureun. Ceuk salakina capek aing rumah tangga jeung sia. Rumah tangga 16 tahun bukan anak 15. Sia mah boga barang dong meong. Teu katoel dia merenah bae. Dia mah beuki, ulah sok ngomong beuki mah kabeh ge beuki. Buktina sorangan lamun penting can dibere sok nyalane bena tembok. Keplok peneplokan reungnya. Atuh pan eta lalaki aya nu kodena neplokan reungit kan.
Aya nu kitu, aya nu dedehembe aya. Terus kan cek pamajikan anak kunaon ada dedehembe sia mah ngarti. Masya Allah. Jadi nanti akan ada orang yang membangunkan kita. Kemudian kita tanya, man anta? Kamu siapa? Jawab, ana amaluka. Aku ini amalmu. Amal aing di mana sih? Tapen. Tapen mana? Kadasar. Aisyah saha? Yasin. Yasin mana? Yasin anu dibaca kusia sok malam Jum'ah. Yasin nu dibaca kukumane setiap mantas maghrib, mantas sholat subuh, setiap kali ngaji. Amat dia. Pengapun. Berat sok. Maha bae mik murah di meureun ieu. Yasin nu sok dibaca kusia malam Jumat. Yasin nu sok dibaca setiap ba'da subuh, ba'da maghrib. Yasin yang kau baca sekarang menjelma menjadi aku. Kenapa? Karena aku muncul di hadapanmu, khawatir kau terjerumus ke dalam kubangan api neraka. Tuh cek Yasin. Datang deui Aisyah saha? Aing sedekah. Sedekah di mana sih? Sedekah waktu sorangan hajat. Di mana? Di Tapen. Pan sia pernah ngawinkeun anak. Terus sia hajat. Aing boga anak 5 dibawa kabeh. Aing ngondangan 20.000. Tapi anak 5 dibawa kabeh. Nyampe kanu hajat nelpon salakina, heuy nak dahar mah di dieu be dinu hajat. Eta kalakuan teh minah itu nu kos kitu. Heuh minah ditu, lain minah dia lain. Eta kalakuan teh minah itu. Teh minah, teh munah. Eta nu magahan nu kos kitu teh tenjun. Jadi ternyata saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, amal kita itu nanti berwujud menjadi manusia. Yang sudah kita amalkan di dunia ini berwujud menjadi manusia. Yang menuntun kita sampai ke surga itu adalah amal kita. Yang menjawab tentang pertanyaan mungkar nakir adalah bukan mulut kita tapi amal kita. Bo, ibu, ceramah mulut mah masih mendingan kos kieu. Ulah ieu mah aya ngundang penceramah muludan. Barang ceramah nyaritakeun si Sambo. Aing ngahulang bicik aing naon hubunganana si Sambo jeung urang Tapen. Atuh lamun neuk jujur mah terus terang bae aing saminggu diteleponan si Lesti bae. Tenjun teteh nyaon teh si Lesti dipecat ku Indosiar. Eta peneleponan bae di awal manehna ti mantas digebugan teh nya. Paneta si Lesti dirawat di rumah sakit Aji Darmo Rangkas Bitung. Barang gitu caritana pan tak kunjung berubah. Untuk kesehatannya akhirnya si Lesti dicabut, dibawa ke imah Mantri Maman di Pamarayan. Oh perbedaan, karena si Lesti pernah dibabetkeun, pernah dibanting, akhirnya si Lesti diurut di Baros. Eta
budak bisa angin status si Lesti unggal poe kukurilingan baik nelpon ke si Lesti kaji naon seti jadi awal lagi aing mah teu setuju saya dikawin ku si Rejeki kaji mah kitu atuh teu kitu aing mah geus bener ya ngomong ulah ku kasep sia rumah bina rumah tangga mah kasep bacan tentu ngajamin senang kadang-kadang nu kasep mah gede laga nyeun nyeri cicing sia pas kieu ye ngomongan jalma nu pernah tersakiti mah kasep mah kadang-kadang teu ngajamin bakal jadi senang neangan pisalakieun mati neangan anu setia mah tidak usah harus ganteng tidak harus ganteng setia itu terus cek si Lesti nanya Haji terus laki-laki yang setia itu yang bagaimana laki-laki setia itu dilihat dari motornya. Kenapa motornya Kak Haji? Yang motornya paling jelek itu namanya laki-laki setia. Kok begitu Kak Haji? Karena yang rusak itu tidak diganti tapi diperbaiki. Gitu namanya laki-laki setia. Barang gitu. Oh cenah Kak Haji bari makarasa tulen. Saya teu percaya dintain. Nah, jadi ari ngomong mah sarua bae kula di teleponan bae ku si Lesti. Sangkana kumaha gitu atuh barai bo kula mah jeung Romaira Masagara ge masih kene baraya eta Romaira mah nya baturnya dulur dulur di mana bapana Romaira mah jeung bapak kula eta masih kene bapak-bapak atuh kamu ke si Lesti mah wes lah ini pernah ngomongin si Lesti jadi takut mulu dan insyaallah balik deh bo Kanjeng Nabi Muhammad jeung rumah tangga jeung Siti Aisyah eta sampai pernah hiji waktu kanyahoan horeng Kanjeng Nabi mah awakna bercahaya lamun cicing dinu poe mana buktina hiji waktu Siti Aisyah keur ngajait bajuna Kanjeng Nabi pada saat eta jarum jeung benangna murag geus kitu karena imah Siti Aisyah teh poe ngomongkeun anak kieu anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru agoni anta mishhul suduri ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bu, urang baca marhaba roh Nabi datang, cahaya Kanjeng Nabi datang di tengah-tengah urang. Ia diluhureun sirah urang ayeuna ayat 70.000 malaikat. Sebab lamun marhaba dibaca aya malaikat anu datang diluhureun sirah urang. Makana urang cadasari mah muludan make marhaba, salametan imah make marhaba. Ngiring panganten make marhaba, nyunatan anake make marhaba. Kunaon si horeng rahasiana ayat 70.000 malaikat anu datang di luhureun sirah urang.
Eta malaikat kabeh yu'minuna bihi, mengaminkan dengan apa yang ada dalam doa kita. Bu, di luhureun sirah urang ayeuna aya 70.000 malaikat. Ibu tengah 30 tat pelotot ka luhur. Moal kadeuleu. Moal kadeuleu. Makhluk Allah nu bisa ngaleungit teh aya 3. Naon-naon eta ka haji? Nu pertama malaikat, anu kadua setan, anu katilu nu boga hutang. Hei, makhluk Allah nu bisa ngaleungit aya 3. Hiji malaikat, 2 setan, 3 jadi bisa ngaleungit nu 3. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah urang ayeuna aya malaikat mawa Nur Muhammad teh dijadikan hidayah kemudian netrap dina diri urang. Masya Allah, tabarakallah, rumah tangga urang jadi sakinah, amin. Anak-anak urang jadi soleh sarolehah, amin. Rizki urang jadi berkah, amin. Rizki nu berkah teh bisa jeung bekal ibadah, amin. Resep ka ahli ibadah, amin. Maot aya dina husnul, senang hirup mah ku kitu bae. Mantak hirup jadi jalma susah pula sok nyere kanan salaki. Salaki dicare kanan be sugih manto, palongo be batu. Pandalaki lobating dicare kanan palongo. Kadeuleu di dieuna ya aya merekan palongo. Sing geus palongo. Ojek beak putih lah. Dagang pulsa salah kirim. Warung salah membalian. Geus palongo. Lamun hirup jadi jalma susah mending ibu hudang puting ampar sajadah salat tahajud, baca istighfarna, baca sholawatna, bari angkat leungeunna ngadoa. Ngan ngadoana kudu tatanya heula, ulah asal ngadoa. Sebab lamun ngadoa teu tatanya engkena salah. Pugun hirup jadi jalma susah ngadoa minta panjang umur. Atuh susah saumur-umur. Ayo, jak guruna ge di jalma susah mah ngadoana minta rizki anu seueur keur sanggup ibadah. Pan kitu. Ieu menjadi jalma susah ge ngadoa minta panjang umur. Jeung deuna teh mangnya lamun boga pamajikan cerewet ngadoa ulah sok deket-deket. Sok tilok percaya salaki ngadoa tengah putih. Ya Allah ya Rabbi, di mana tajalana ya Allah, nasibkeun abdi ya Allah jadi haji, lancarkeun abdi ya Allah ka tanah suci, amin. Eta doa kos kitu kadenge ku pamajikan, ceuk pamajikan anak di mana? Tihehe yakmur. Mado atuh buku-buku minta haji tuh, minta listrik ke 3 bulan can dibayar. Ngomong ya Allah ya Rabbi lancarkeun kula ka tanah suci. Komo ka tanah suci. Ka tanah abang, ka limbang. Aduh. Aya salaki ngadoa lain diamina. Mantap ngadoa mah kudu tatanya. Lamun geus kolot ngadoana minta ditetepkeun iman Islam. Kula nanya ka aki-aki. Assalamualaikum. Cek aki-aki waalaikumsalam. Saab cager baca cager. Alhamdulillah jilah sa cager-cager aki-aki ya. Pas kieu. Ceuk ulah teh bah ari umur apa sabaraha kuari?
82 ji. Bo, mantep 82. Bah babaturan abah kene nu hirup. Orang jawab Allah ji. Rengsek kabeh. Ulah-ulah kan jalan maji tatangkalan ini sarung kadan. Cekulat teh Pak. Ari presiden menurut Abah nu bagus saha? Jokowi bagus tuh. Parah ji Jokowi mah. Ekonomi acak-acak. Anu bagus mah wah deui ji presiden mah Soeharto. Oh ekonominya bagus Pak, lain zaman Soeharto mah waktu eta pamajikan Abah ngorak kene. Iya. Jadi Abah umur 82. Aduh, ini 82 gitu. Doakeun Abahnya sing sehat, ji, sing panjang umur, cek aki-aki teh. Cekulat teh amin. Muga-muga Abah umurna ditambahan ku Allah 100 tahun deui. Eta cek aki-aki jawab, woi. Aing 82 ge wah batur. Negeri tambahan aing 100 tahun deui, aing jadi panitia kiamat tolol. Dan cek aki-aki. Datang budak pemuda, budak pemuda teh bah mape yuk, ayo ulah dieronan. Mape mah sampai di mana budak? Repo, sete. Eta langsung ngagerokeun pamajikan anak, sayang. Sayang. Nyeduh kopi ge sayang. Eta jeung budak pemuda Abah mantep wih, geus nini geus aki-aki ge harmonis rumah tanggana. Oh oke ya respon. Sampai di mana tadi? Jeung budak pemuda Abah mah hebat. Geus aki-aki ke rumah tanggana harmonis bae manggil pamajikan, sayang bae Abah mah. Barang jawab, ulah loba omong. Abah mah nu mantak manggil sayang ka pamajikan poho ngaranna. Lobet kan, harus jual deh lah. Mie goreng dibikin gak aing sih. Gedekeun balu menanya naak. Bohong dik, anjing begitu lalagan baik. Sesebut ada kebenaran gitu sih ya. Sampai di mana tadi? Atuh, bu. Pamajikan anak ge orang geus nini. Atuh pamajikan anak ge teh gede laga geus nini. Geus nini boga HP Android sekarang. HP pintar be. HP pintar tapi jalan mana? Bodoh. Bisa nangan moto doang. Sakabeh anu kadeuleuh kumanehna dipoto. Dijieun status. Salah kiker HS dipoto. Bahasana ini kucingku. Ampun eta ini. Adunek ngarekam ceramah. Ulah ieu masalah kiker kerek direkam. Salah kiker ngorok direkam, isuk-isuk disetelkan ayangnya serangan lamunnya es kerek. Iya rekaman anak tolong di lamun pamajikan aing mau kueng ditenen dina
karung gitu. Di karbitan gue nak dinteun di dina drum coba ditong 2 pe jadi naon kan dijeng ibu pemajikan kudu sun-dusun teu eta boga HP Android segala eta nini ikut boga grup WA segala grup nangarana Roni rombongan nini bah barang geus genit ngadak-ngadak rambut di bereuman baju yuk tensi celana legging jalan sore-sore barang jalan sore-sore kapanggih ku preman opatan keur mararabo ditewak ku preman dibawa ka imah kosong diperkosa ku preman opatan apruk-aprukan nih barang kita preman nu opatan teh tinggal oler para rimsa ngebusa sumut nih ngingkring be balik langsung ka imah lurah assalamualaikum lurah aya naon ambo aing diperkosa cek lurah di mana di imah kosong terus ibu tanya naon aing mah seger nomor kosa sabaran opatan tinggal oler warina ngebusa somot atuh lurah watir dibawa ke puskesmas jadi deket ya barang datang ke puskesmas cek dokter ini lurah sudah positif keracunan cek lurah keracunan apa ini dokter ini sepertinya positif keracunan sebentar hasilnya masih di laboratorium begitu keluar lurah ini positif karena mengkonsumsi susu tahun 45 ini juga masih beruntung lurah karena ini tidak tertelan lamun katerai pejitna ajur eta ini Masya Allah boga grup WA segala ku saking genitna jadi perkosa segala kebel-kebel reuna tas ini geus gitu kan jadi rame hayang nyaho coba ini reuna kos kumaha orok penasaran aya nu datang gadinya nu mawa pempes aya nu mawa sabun aya nu mawa minyak kayu putih minyak telon barang kadinya kumpul kabeh datang ka imahna salakina keluar cek salakina nu akya kita jalo batamu mohon abah kami maka deke nek nong orok tas lahiran bener alhamdulillah oroknya lalaki enten rohananya sukan soleh eta bebe cakap pemajikan sayang dia naon mbak iya ibu-ibu datang ya kabeh ge aya nu tigayang aya nu tiwahan tapi rame nama titapen ya ibu-ibu kan dia maksudna hayang neuleus si Aceng hayang neuleus orok bawa keluar lagi eta cek pamajikanana barang ngomong abah hampura kula nu mantak kula teu kaluar tisu neangan orok pohoneunna ku jadi aing salaki poho kangara pamajikan rana pohoneuna norok aduh aing ngaranna keluarga pikun dia bro terus Masya Allah tabarakal. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada sedikit pun kekurangan yang terjadi pada diri Nabi. Kalau Allah sudah berikan Nur Muhammad ketika tengah kita,
cahaya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita menjadi sebuah hidayah, menjadi sebuah maghfirah, tidak menutup kemungkinan Tapen akan menjadi kampung yang berjaya. Amin. Pandeglang akan menjadi berkah. Amin. Pandeglang akan menjadi yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Pamudana jadi taat ibadah. Aki-aki menggeus diomong. Aki-aki aja memang kuduna ieu geus kolot, mah itu ibadah neuk naon. Mata teh kula meresep bae. Sok aya aki-aki tarhim teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Odang, waktu subuh tinggal setengah jam doi. Berjamaah subuh yuk. Berjamaah subuh yuk. Yuk. Berjamaah subuh yuk. Yo, orang berjamaah subuh yuk. Culak cilek beuh batu. Salawatan. Ayo bacor langkung. Pojong bacor. Kana jangker aduh jubur ariwa tukudu kumpul sana jangker aduh jubur ariwa tukudu kumpul culak cilek beuh batu. Oh batur keneh bae airna dan taki-aki bari ngedem. Jawa jelema ieu adan subuh beres adan qomat, beres qomat salat, beres salat ngoceh di jero masjid orang mik macan dipaehan. Jeung aki-aki moal poe salat subuh sorangan wae. Nabu beduk sorangan adan sorangan. Salat subuh sorangan wae. Kebal-kebal mah masjid dijual sak wae. Makanya saudara hadirin tidak menutup kemungkinan nanti yang tarhim pemuda. Amin. Pemuda tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah cetek tetangga lembur. Nu tarhim kenaun nama talak di mana dak? Di Tapen. Saha eta udak? Si PI. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, rahmat, maghfirah serta hidayah tidak menutup kemungkinan
akan merubah kita sekalian. Mudah-mudahan yang terpampang dalam tema ini teraplikasikan dan terimplementasikan dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah yang takwa, menjadi umatnya Nabi Muhammad yang bertawadhu, yang kemudian bisa menciptakan generasi unggul yang Islam. Kenapa? Karena unggul dalam Islam berproses mulai dari keimanan. Ketika iman sudah sempurna, menjadi orang yang takwa. Dengan sendirinya ketakwaan akan membentuk regenerasi yang Islami. Ibu bapak hadirin jamaah anu dimuliakan ku Allah, hapunten tina segala kesalahan, hampura tina kakurangan, hatur nuhun tina perhatosan. Sakitu ngobrolna hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.